Paslun ari teh hiji pasal. Wayajibu sareng wajib lil mu'tadati ka awewe anu keur idah aroj iati anu bangsa tolak rujuk naon asukna cicing di imah wa napakotu jeung wajib napako. Salajengna ayeuna ki musonif bade nguningakeun perkawis pasal anu aya hubunganana sareng istri anu nuju idah. Kamari mah nerangkeun etangan idahna nya. Bade istri nuju hamil satuluyna ditinggalkeun maot kudu jadi salakina atawa dicerai ku salakina mangka lubar idahna teh atau seep idahna teh nyaeta saatos ngalahirkeun brol ngalahirkeun mangka lubar idahna ceuk paribasana poe ayeuna ngajuru isu kawin meunang itunya. Tuluy lamun istri ditinggal mati henteu nuju hamil mangka ngetang idahna teh 3 bulan 10 poe berarti 100 poe anu mana ku ulama mah sok dianggo we nalika tos dugi anu pupus 100 poe ku ngadoakeun dina raraga natus 100 poena anu pupus gitu. Tapi keun istri anu ditinggal matina mangka tos lubar idah ayeuna 100 dintenna enjingna deuk nikah deui lamun aya nu bogoheun mangga da geus lubar idah. Jeung satuluy-satuluyna nya ta ayeuna kumaha cenah atik lamun teh ama istri teh nuju idah ku sabab ditinggal mati atawa idah ku sabab dicerai atawa idah ku sabab istrina meser tolak gitunya ka penghulu teras dikabulkeun jadi pamajikan anu nyerahkeun salaki. Tak berarti eta istri teh disebatna teh mu'tadah, istri anu nuju idah. Tak khusus pikeun istri anu dicerai ya. Lain nyeraikeun salaki pamajikanana we eta mah. Diceraikeun kudu jadi salakina. Gitu. Tak mangka nalika eta istri keur idah gitu bari ceraina teh cerai tiasa diuihan deui alias anu disebut ku tolak rojai gitu kusabab jumlah tolakna teh hiji atawa 2 tolak tuki wahidan nyerahkeun kuring ka anjeun awewe kalawan tolak hiji mangka eta mah tiasa dirujuk deui awewena tiasa nikah deui jeung lalaki anu nyeraina kusaha tolak hiji atau tolak tuki isnaini nyerahkeun kuring ka anjeun awewe kalawan tolak 2 gitu mangka kusaha tolakna 2 mangka eta pamegat jeung eta istri tiasa rujuk deui disebutna tolak rojai gitu. Tapi keun istri anu keur idah komo deui tolakna teh tolak rojai tolak anu tiasa wihan deui kanu jadi salakina anu nyerei nya min anu nyerei
balik deui kawin jeung lalakina anu nyereh teh. Tah mangka aya anu kudu diperhatikeun ku awewe anu dicerai rojai teh. Kahiji nyaeta kudu cicing di imah. Kudu cicing di imah. Ulah keluyuran keluar ti imah. Ulah gitu. Nah, kudu cicingnya di imah. Gitu. Ulah keluyuran kaditu kadieu. Komo semetun kadangdan mah. Gitunya. Make pakaian seksi mah. Komo semetun ka ngejim mah gitu. Ayeuna mah ngejim mending musimnya. Taulah. Kusab manehna keur tolak rojai. Cicingnya di imah. Komode sautun ka ngampihan lalaki mah. Gitu ngampihan lalaki. Oh ieu mah da ieu cenah bade pangaosan ngan tepat ngaosna teh di imah. Lalaki wungkul teu meunang teh. Haram kikituan teh. Haram kade. Meunang pahala pengajian keur kitu. Kuduna dipindahkeun ngajina apakah ka madrasah atau ka masjid gitu. Lamun teu boga madrasah masjid diburuan atuh nyeun papayon. Gitu. Ulah ka imah omat. Tuluy awewena oge ulah ngiluan ajan di luar oge. Wayahna da keur idah mah. Kudu di imah we. Tah lamun ngampihkeun lalaki ka imah keur tolak rojai. Atawa init pangajian ajan alus pangajian teh. Atau ngayakeun pangajian di imah, pangajian teh panahang ilmu berarti can nepi ilmuna. Karena perihal ieu mah jadi belegug gitu awe belegug teh. Itu lain alus bodoh. Tah teu kengeng cicingnya di imah. Lamun aya nu nyamper pangajian cicing. Di imah ulah ngilu. Lamun di imah ngayakeun pangajian, prekeun. Lamun mau dipindahkeun ka madrasah mah atau kaburuan gitu. Atau ka masjid. Prekeun heula pre kita ayeuna mah. Abdina nuju idah keneh. Tah nu tolak rojai kitu. Barulah eta we ngarti disebutna. Ulah siga nu ngarti bae belegug gitu. Tuluy nu nomor kadua kawajiban pikeun awewe anu idah rojai teh si lalaki anu nyeraina ji kade ji si nyerahkeun pamajikan ji kudu tanggung jawab ji ka pamajikan nu serahkeun teh naon napakahna naon cenah omong da lain pamajikan abdi heueuh lain ngan eta teh ku aji diserahkeunana teh ku diserahkeun tolak hiji atau dua. Bila mah kitu meunang balik deui ka eta awewe rujuk teh. Tah kusab kitu wayahna kudu dijamin napakahna ame teu kaluar ti imah. Misalkan beas butuhna sakumaha jang saminggueun. Duit sabaraha tuluy atuh jang bayar listrik, bayar cai dan sebagainya. Sabaraha jang jajana sabaraha. Komo deui eta awewe teh mawa budak urang ci. Serahkeun sia ku aing ena mah cik aji teh. Gubuk sia budak sia oge ku sia. Aing ngahayang sorangan ame geuneuh kitu. Cuk awewena mun sadis. Nya diserahkeun nya budak ieu. Dibahankeun ka urang makana budaknya loba aya 10na gitu. Tuh. Pan teu meunang kaluar ti imah. Kari-kari ieu budak parabaneun. Acan manehna listrik bayareun. Tah mangka lalakina wajib ngajamin kahirupan awewe. Wayana per minggu tah ieu 1 juta. Tuh. Yang sabulaneun nih wayana 1 juta gitu. Cik awena geunah diserahkeun. Per minggu narima duit 1 juta atau sabulan narima duit 1 juta keur basa dikawin ku si eta mah. Datara mere duit saminggu 1 juta, ngeunah diserahkeun. Saminggu 1 juta atau sabulan 1 juta.
tah dugikeun ka irah, dugikeun ka CF idahna, atawa dugikeun ka cek aji teh aing merean duit teh ka pamajikan teh 1 juta diewe henteu, sare henteu, pangyeusekeun henteu ku pamajikan teh. Aing tiris kieu-kieu teuing aing ngadeg, balik deui ka pamajikan. Ditelepon, "Halo. Halo Akang. Maneh sehat sia Sarkona?" Gitu. "Alhamdulillah, aku kumaha?" "Gering aing mah." Gitu. Masih gede amok henteu aing mah. Ieu kontol kumaha ieu teh aing kumaha kitu? "Oh kieu celegeng we." Aiteun, "Oh hayang totan." "Tuluy." "Oh urang rujuk deui heueuh." "Oh abdi udah atuh. Sanu hayang cerai, awe nu kitu." "Oh kumaha tuh si awena?" "Oh urang deuk kadinya, urang kawin deui rumah tangga biasa. Narima moal." Bagea teuing, atoh abdi mah." Datang hiji teh, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hampura nya Sarkona. Urang nyerahkeun maneh." "Sami-sami aji." Gitu. "Kumaha daek rumah tangga deui jeung urang?" "Nya kersa pisan atuh. Barudak narasieun wae mana papa. "Oh papa lagi macul aja di Amerika." Insyaallah. "Bebeja heula ka emak ka apa?" jeung Sarkona teh. "Tadi hampura deui bebeja Pak Mak. Beudeuh rumah tangga deui jeung putra bapak emak teh." "Kade cenah jang ulah gede amok eta mah. Ulah main nyiksa, der ujang menyiksa teh. Teu kira-kira nunggulan ku tiang listrik." Insyaallah. Moal eta mah bener jang disumpah. Moal sakali-kali deui, moal sakali mah teuing enggak 2 kali teh. Bener moal abdi sadar insyaallah. Tah geus menta dihampura, awewena diajak rujuk daek, mangka rumah tangga deui. Tah ayeuna pakama tuluy jalan. Tah soge ka kitu. Atanapi lamun teu rujuk deui dugikeun ka CF masa idahna. Nyata 3 bulan idahna teh. Nu diserahkeun mah teh. Lamun nu merdeka sakumaha di luhur nya. Lamun amat mah 2 bulan. 3 bulan. Wayahna we. Sabulan 1 juta, sabulan 1 juta. Kali 3 bulan 3 juta. Geus beres mah pan awewena geus beres idah meunang kaluar deui. Deuk ka pasar, deuk ka pasir, deuk digawe ka mana-mana meunang. Nangan jang rezeki ke kahirupan manehna meunang. Geus lubar idah mah. Geus CF idah gitu. Ngan jarang aya cenah barudak. Lalaki nyerei pamajikan bari ku tolak rojai. Tolak anu bisa dibalikan deui nya. Nah, tanggung jawab napakah anu jadi pamajikan jeung anakna. Rata-rata dicerai cul we rata-ratanya. Matak sok parasea. Kolotna jeung kolotna. Itu salaki jeung mantan pamajikanana. Amang esok loba anu hoyong direreskeun macan amang atuh. Nah teh si anu karawinna, si anu arentotanana aya geutahna mah ka aing mamawana teh. Tapi da meureunna ustad mah kieu bageanana nya. Dibereskeun alhamdulillah. Bareres. Ngan bin ajibna teh geus beres teh. Nah, urang dieu mah kararitu jinya. Itu urang dieu mah gitu ente seperti nuju priyogina gitu. Gitu teh kalakuanana. Jadi inna askaronasi alallahi askaruhum linas teh. Orang yang termasuk ahli bersyukur ka Allah teh nyata jelema anu ahli syukuran kapapada jelema deui. Lamun ka jelema ahli syukuran gitu nganuhunkeun tuluy menjalin silaturahmi beuki caket gitu. Rasa rumasana beuki gede tuluy syukuran ka Gusti alhamdulillah. Barulah disebut ahli syukuran. Ieu mah geus beres masalahna. Karon manyung nih. Itu kadoan meletet teh. Kadoan pepedeleng gitu. Tah berarti lain ahli syukuran. Bila mana lain ahli syukuran
la in syakartum la azidanakum. Demi Allah lamun areujeun kabeh daek syukuran ka kami nyata ku syukuran heula ka jelema. Teu syukuran ka Gusti. Matak di sunah dicontohkeun ku ulama, ku kolot baheula di zaman baheula. Ulama teh nu nyontohan teh. Hasil tina rengkol katerangan Quran hadis jeung pidauh ulama kaditu ti Kangjeng Nabi. Nyata inna askaronasi teh ya. Tah nyata babasa nuhun. Hatur nuhun. Eta teh ti ulama babasa kitu teh. Mata paribasa hade ku basa goreng ku basa. Nyata hade ku basa teh nuhun, goreng ku basa teu nuhun-nuhun acan jadi goreng. Itu. Tah la ajidanaku. La yusakartum la ajidanaku. Lamun daek syukuran arajeun ka kami, maka ditambah-tambah nikmat di kami. Wala in kafartum inna azabi lasadi. Demi Allah lamun anjeun ngupuran kana nikmati kami ka jelema teh lain nuhunkeun. Najan nuhunna ka Allah, ceuk Allah bukan termasuk ahli syukuran da ka jelema teh nuhunkeun. Teu mata kolot baheula mah aya disebut hirup teh kudu boga rasa rumasa. Teh ti ulama babasa kitu teh. Rasa rumasa teh ti ulama. Ti Kangjeng Nabi kadituna. Ti malaikat Jibril ti Allah Ta'ala itu jasa ulama. Babasa kieu teh. Itu dan geus saatosna aya peribahasa rasa rumasa. Tah, beuki aman. Kahirupan zaman baheula teh. Peperangan beuki ngurangan. Dukun beuki ngirangan. Santet beuki ngirang. Perjuangan baheula teh. Kitu barudak kaayaan baheula teh. Perdukunan, persantetan, perteluan. Tah loba ulama wali nyanak agama Islam di Kangjeng Nabi teh. Tah komo ka Tatar Sunda mah. Tah anjeunna tina katerangan teh daerah li bahasa. Ngabahasa-bahasakeun anu bahasa mutiara. Model Syekh Yusuf Sambalawi Purwakarta. Guruna Syekh Nawawi Tanara Banten. Purwakarta urang sok sering jarah ka ditu caket gedung Pemda. Dah dungikeun ka ayeuna mah sur bahasana nyata kawin teh disebatna teh kudu nyata kudu nepikeun ka bale nyungcung cenah sur anjeunna. Bale nyungcung eta ka KUA. Hiji tempat anu kentengna teh dikaluhurkeun dinyungcungkeun. Matak baheula mah bangunan-bangunan KUA teh kitu dicungcungkeun ka luhur. Model munara kitu. Eta Syekh Yusuf bahasa eta. Guruna Syekh Nawawi kabale nyungcung. Ti ulama teh. Lalawara babasa kitu teh cana ku Syekh Nawawi. Diwurukeun ka muridna Syekh Khalil, Bangkala Madura ka murid anjeunna nu di Garut. Tah dugikeun ka Sayyidah Hasan Mustofa Adad anu makamna di naon Karanganyar Bandung. Eta ahli bahasanya ulama nya ahli sastra. Tuluy ngaluarkeun bahasa-bahasa Sunda anu lebetna teh bahasa mutiara barudak anu geus masur ayeuna. Kan ulama teh. Tina hadis, tina Quran. Lalawoda. Kitu ngan ayeuna mah loba anu ngajiplak. Menang anu ti ulama. Gitu. Nah jadi model telu santet, tuluy masalah begal, tuluy gelutnya, tuluy masa pajago-jago, pasakti-sakti ngulik ilmu panemunu kadugalan beuki ngaleutikan. Beuki teu aya. Kitu ku bahasa rasa rumasa. Boga rasa rumasa. Kitu tuluy aya bahasa nyabak angen sorangan. Aing lamun dikitukeun kumaha eta tah. Bahasa Sayyid Hasan Mustofa Adad. Nya muridna Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Itu. Kadituna ka Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf teh turunan Syekh Abdul Qadir. Tuh. Aya bahasa ngaragap angen sorangan diajarkeun ka muridna. Kudu hirup bisa ngaragap angen sorangan. Ulamun urang dikitu-kitu ku batur kumaha gitu.
oh teraos tah itu rasa ulah gitu ka batur gitu tuh disebarkeun ka muridna matak beuki aman ih babasa teh barudak kitu teh acan aya peribahasa nu bijil ti Banten nya itu Sunda teh saatosna lebet Islam teh ditata maka beuki aman ilmu panemu jampe pamake anu bakal piriweuheun teh beuki sakedik nu ngulikna itu beuki sakedik bahkan anu gaduh oge geus kabuka hatena mah dilaanan dipiceuna ka ulama datangna teh kitu Masya Allah matak ulama baheula mah jarago mamatangsi gatuh barudak mamatangsi maka pasti miri-miri itu potong guru amam tina naon palapon masjid kitu nuju ngadamel langit pan teu nganggo tangga teu nganggo taraje di handap kaca da bade ngagentos kaca masjid eta geubis ti luhur geubis ceuk jelema mah bakal ngagejret ka handap teras kana kaca pupus kaca teh pangersana bakal kumaha kana kaca ibarat plastik kana kaca we pangersana teu nanaon kacana teu pupus padahal mah keuna gitu tuh itu baheula mah teu ditemongkeun boga ilmu kitu teh teu dipamerkeun ngaos we ngauruk gitu coba lo min boga ilmu kitu abong tah teu boga ilmu kitu ge gara ngeminnya urang mah aduh itu dah keistimewaan ulama kiai urang Sunda teh tara nemong-nemongkeun jeung tara ngaageung-ageungkeun ieu teh jasa anjeunna sok we dan niatna ge saja ibadah ayeuna deuk ditewakan deuk dijiplak deuk diatasnamakeun sakeun bae dajang Allah mah maha pacili mata karalem ulama kiai ajengan Sunda mah karalem itu mantep itu cariosan bahasa itu tamatak ditarurut nu kapungkur mah ku pejabat nya da ku ulamana alim jadi pejabat itu satria mung tah pejabat teh sarumping tah katerangan agama teh didugikeun ka pejabat ku sabab ulamana mung jadi pamimpin ajenganana alim jadi anggota naon diturut maka ku pejabat dilaksanakeun batak seueur undang-undang di Indonesia anu ngeunaheun kitu ka masyarakat teh ngarepehkeun ka masyarakat teh aman damai tentrem gitu tah ku sabab cariosan ulamana di kuping da ulamana nah hatena wudunyaan itu ji gitu lamun hatena duit mah yang jadi anggota anu aman heurah kadataan kuno kitu itu ji itu tuh ulang baheula teh eta mah hese naekan kitu teh gitu tah wana pakoh tah salakina wajib ngana pakohan da lamun awewena ditolak rojani itunya wajibu